pernah terjadi kula nalkina nusakara kita maca la ilaha illallah nah ini ka dieu gede masya Allah kitu gede tak kula bacaan deh la ilaha illallah bungan masya Allah sedih hiji. Nomor kedua pernah terjadi aya nu sakarat awewe sakarat begitu sakarat keluar retah terus keluar saya kita panjang datang ke puja pernah lillahi ta'ala kula nyaksian moal dibejakeun pernah datang sabulan kula teu ngeunah dahar bener masya Allah kecuali jeung daging hayam rada tah dah tuh sare kudu dibaturan bae sare demi sesorangan kadeuleukeun bae masya Allah eta asal sare kadeuleukeun asal sare katingalikeun bae eta pernah terjadi letah datang ke puja tilik kukula ditilik awewe ieu ngalahirkeun tapi kok sulit ieu padahal sok ibadah gorenganan salakina calo ieu mah terus terang bae duit masyarakat teh teu dibikeun dicokot kunyana meureun dibikeun ka pamajikanana didahar meuli perhiasan jeung sajabana balukana aya sasakara calo eta dia mah calo eueuh dia mah ai beungeut ka calo kabeh ieu calo sia kari calo tanah ini itu terjadi ya ieu mah dek nu kumaha nu penting sing hade urang bakal maot eta mah sakadar carita loba kula mah sebab sering dipanggil pitah nyaksian nu sakarat pengalaman sakarat aya nu lompatan begitu dibacaan la ilaha illallah udah lompat ya tuh kula sieun kan jadi lompat ieu lompat ya Allah ya masya Allah cara kelar didiukeun deui ngedeng deui bacaan deui la ilaha illallah udah ya Allah macam-macam masya Allah tah sing hade ketika urang ngahareupan nu sakarat ngahadiran nu sakarat laqinu mautakum